Saur Gusti, hayu tuturkeun kami. Pamirsa, seueur jalmi anu percanten ka Gusti, tapi anjeunna alim ngiring ka Gusti. Saur Gusti, hayu tuturkeun kami. Naon maksudna hayu tuturkeun kami? Urang nutos percanten ka Gusti sakedahna nulad naon anu dipidamel ku Gusti. Saur Gusti kedah ngadamangkeun udur, saur Gusti kedah ngalalayanan. Hayu urang sami-sami nuturkeun naon anu parantos dipidamel ku Gusti. Gusti parantos maparing kawasana ka urang, hayu urang anggo kawasa Gusti kangge tiasa urang nuturkeun naon anu dipidamel ku Gusti. Gusti ngaberkahan. Amin.